Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah Ibu dina ieu waktos urang sadayana dianterkeun deui umur urang ku Allah dina panungtung sasih Rajab. Kaping sabaraha ayeuna teh nya Rajab teh Bu? 28. Upami ditaros kaping Hijriyah sok semoga ngahulang heula nya urang teh. Gitu. Dah jarang dianggo teh ya. Terus jarang dianggo, jarang ditinggal saras nama. Gitu. Upami ditaros kaping sabaraha Februari ayeuna gampil ayeuna 18 gitu nya ayeuna teh. Urang niatkeun we dina raraga ngamakmurkeun sasih Rajab. Lamun cek bahasa umumna sok disebat Rajaban, nya sok urang niatan Rajaban gitu. Gitu. Da intina mah naon nambihan amal soleh. Ku jalan ningkatkeun ibadah, ku jalan ningkatkeun thalabul ilmi, maka kagolongkeun jalmi-jalmi anu ngamakmurkeun, ngaramekeun, nyemarakeun kana sasih-sasih anu dimulyakeun ku Allah, anu diantawisna sasih Rajab teh. Urang ulah eleh ku bangsa jahiliyah. Bangsa jahiliyah dibalik kekupuran jeung kamusyrikanna teh Bu. Dibalik kebodohanana eta teh boga nu namina perhatian dina ngagungkeun sasih-sasih anu mulia teh. Gitu Bu. Jadi urang henteu menampik nu namina syariat anu aya dina Al-Qur'an ngeunaan 4 sasih anu ku Allah dimulyakeun ieu teh tos berlaku di zaman jahiliyah. Jadi urang teh memang nuruskeun gitu karena syariat gitu anu tadina memang dicekel ku orang-orang jalma-jalma jahiliyah tapi dirubah carana gitu. Ngan pelajaranana sanes bade ngaguar sejarahna ieu mah. Intina mah urang ulah ngarasa ulah eleh lamun jalma bangsa jahiliyah masih keneh boga rarasaan jeung ngahormat kana sasih-sasih anu mulia teh ya. Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Maka urang kedah sakuduna langkung ti dinya. Diantawisna nya disunahkeun ningkatkeun ibadah nu sunahna, puasana. Tangtos ibu-ibu ge parantos mafhumnya datos wah hampir tiap tahun dipulang antingkeun masalah ieu mah kitu nya dibahas kitu dina pangaosan-pangaosan. Jadi sasih anu dimulyakeun ieu teh kedah kurang di lebetan kalayan amal-amal sunnah. Urang kedah ngamulyakeun supaya kenging gitu kamulyaan teh. Dari kenging jalma-jalma anu teu boga amal solehna mah teu ngalaksanakeun nya teu aya ngaruhna gitu. Rek sasih nu dimulyakeun ku Allah teh. Rek sasih Rajab, rek sasih Muharram. Aya teh kaagunganna heuh keur jalma-jalma anu ngeusian ku ibadah gitu. Ari jalmana teu ngeusian ibadah mah nya rek kumaha jadi mulia eta sasih teh gitu. Keur manehanana gitu. Alhamdulillah sabaraha dinten deui bulan Ramadan teh gitu meureun punya. Sabaraha dinten deui lebaran teh gitu. Kade Bu ulah lepat. Tos aya anu mikiran keur lebaran. Ti ayeuna kade Bu. Komo tukang usaha mah mangga. Tukang acuk, tukang kebutuhan tos ti ayeuna gitu. Naonnya keur dagang di bulan puasa. Pan kitu pikiranna teh gitu. Gitu. Komo tukang acuk mah, ti anggalna keneh gitu. Sabab nu namina bulan Ramadan engke di akhirna pan di mana jalma teh keur majeuna haget milarian salin gitu. Setahun sakali cenah gitu. Para ibu rahimakumullah. Aya hiji nasihat ya Bu. Idza aradta an ta'rifa qadraka indahu fangdur pimadza yukimuk. Lamun anjeun hayang apal kana ukuran anjeun di sisi Allah, maka anjeun kudu ningali anjeun nempatkeun Allah
di diri anjeun gitu. Ya diterjemah secara bebasna gitu nya. Upami urang hoyong apal kana kedudukan urang di sisi Allah, maka tingali urang nempatkeun Allah dina hirup urang model kumaha gitu. Jadi salarasna mah hak perkara anu hak gitu. Urang hayang apal sabenerna urang teh lamun teh mah dipika cinta ku Allah sapertikeun kumaha cinta Allah ka urang. Lamun teh mah Allah nya mikanyaah ka urang teh teu nanaon semat aya kapanasaran. Sabenerna tingkat kanyah Allah ka urang teh samodelkeun kumaha. Maka di antara cara leutikna pikeun apal ka dinya, urang teu kudu tarik teuing ngemut. Tinggal pikirkeun sakumaha jero urang nempatkeun Allah dina hate urang. Kitu pokokna. Tempatkeun we dina sagala kahirupan urang. Lamun urang bisa ngalibatkeun Allah, nempatkeun Allah dina sagala kahirupan urang, sagala urusan urang, heuh tah sapertikeun kitu Allah oge. Tah lamun geus kabuka kitu mah tinggal ke urang diukur panginten. Naha atos sagala urusan teh urang melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Naha parantos setiap urusan teh ku urang dipasrahkeun ka Allah Azza wa Jalla. Upami urang napakuran kana agama urang, agama Islam, ieu teh agama anu hakikatna teh nungtun manusia sangkan pasrah sumerah ka Allah. Semakin jero kaislaman urang dibuktikan ku semakin pasrah urang kana sagala urusan ka Allah Subhanahu wa taala. Tina hartosna we nya Islam pan Islam teh masrahkeun teh. Aslama yuslimu islama, hartosna teh masrahkeun. Semakin urang pasrah semakin Islam. Aya kitu agama anu teu pasrah wallahu alam. Ngan pedah mangga perhatoskeun dina agama urang mah piwuruk sareng pelajaran dina agama urang sadayana matak ngarahkeun urang kana kapasrahan anu hakiki. Setiap urusan jalma ku Allah dibeungkeut supaya jalma teh masrahkeun ka Allah tina urusanna. Kitu Bu. Ti mimiti peureum nepikeun ka nyaring terus peureum deui sadayana dipasrahkeun ka Allah, dituntun ku Allah. Bade kulam urang teh ngadoa heula, bismikallahumma ahya wa bismika amut. Sapalih ulama ngawurukeun nambihan gitu. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa fawadtu ilaika amri. Aya doa kitu Bu. Ya Allah, abdi masrahkeun kana diri abdi ka Gusti. Sareng nyanggakeun kana sagala rupi urusan abdi ka Gusti. Ta eta Bu tambihkeun cobi dina sateu acan kulem teh. Doana upami bade ku bahasa lapad Arabna tadi teh Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa fawadtu ilaika amri. Upami henteu kitu atuh minimal digarenteskeun we kitu nya tulisan urang. Ya Allah, abdi nyanggakeun kana diri abdi ka Gusti. Oge abdi nyanggakeun masrahkeun kana sagala rupi urusan abdi. Sabab dina eta waktos urang teh bade peureum, bade nutup dinten sagala perkara anu kurang dipilampah dina dinten tadi kedah kurang dipasrahkeun. Amal solehna hoyong ditampi ku Allah Azza wa Jalla. Amal gorengna dosa-dosana hoyong dihapunten ku Allah Subhanahu wa taala. Sareng ngadoa ka Allah mudah-mudahan enjing subuh tiasa nyaring deui gitu. Da aya jalma anu begitu kulem gitu. Niatna kulem biasa, kalahkah kulem anu salamanya gitu teh nyaring deui. Intina nutup dinten lah di dinya teh. Pasrahkeun sagala urusan. Itu nya bunya, bade tuang pasrahkeun heula ka Allah ngadoa. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Saantosna tuang pasrahkeun deui ka Allah. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal
muslimin. Tos tuang teh kalah kah mulas bu kajaman gitu. Aya doana aya. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Di jamban teh kehampangan teh sama ibak teh mah sagala rupi wudu. Uih di jamban pasrahkeun deui ka Allah. Ngadoa deui kumaha doana teh? Nu singkatna we Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin. Gitu. Gitunya. Badai naon deui sagala bu. Gaduh urusan ke Allah Subhanahu wa taala. Gaduh masalah dina kahirupan pasrahkeun ka Allah. Gaduh dua pilihan pasrahkeun ka Allah. Mending milih A, mending milih B, pasrahkeun ka Allah. Aya salat istikharah teh. Gitu. Nabi ngadawukeun idza hamma ahadakumul amru. Gitu. Falyarka raka'ataini sumakul Allahumma inni astakhiruka bi ilmik. Nalika aya hiji masalah anu ngabingungkeun urang, maka pidauh Kangjeng Nabi, maka sok gara salat 2 rakaat. Anu akhirna eta salat teh disebutkeun salat istikharah. Maka biji leuwih aturan piki salat istikharah engkena teh. Laksanakeun 2 rakaat. Nu diaosna mangga gitu. Nu penting mah syarat rukun anu biasana we gitu. Sabada Al-Fatihah mangga bade ngaos naon oge. Gitu. Dina urusan naon wae. Urusan milih pausahaan, urusan milih jodoh, urusan milih pilihan naon we lah pokona mah, maka laksanakeun salat istikharah 2 rakaat. Iraha laksanakeunana diatur eta teh ku para ulama dina ilmu fikih. Mangga laksanakeun di mana wae iraha wae ngan ulah dilaksanakeun dina waktos-waktos anu diharamkeun salat teh. Iraha sabada subuh hiji nalika panon poe surup nalika panon poe aya luhurun mastaka urang menjelang duhur sabada asar sareng nalika panon poe surup. Anu paling saya nama penting sabab penting gaduh kautamian anu khusus gitu. Pokona mah kieu Bu, setiap ibadah anu dilaksanakeunana dina waktos penting eta teh gaduh kautamian anu khusus. Kajaba memang salat-salat anu memang pasunahanana dilaksanakeunana ti beurang gitu. Teu bisa salat duha dipindahkeun ka peuting ku ibu teh gitu. Eta mah ngaco tah mah. Gitu. Naon maksudna sabab nu namina penting memang waktos anu langkung mustajab tibatan beurang. Naon sababna? Umumna penting teh loba dipake jalma pikeun ibadah tibatan beurang. Maka di dinya teh kekuatan doa ka Allah Subhanahu wa taala teh berlipat-lipat. Matak di dieu pentingna urang sadayana kedah qiyamul lail teh kedah hudang alokasikeun waktos teh sesakeun keur ibadah ka Allah dina waktos penting. Itu dari kedah namang kitu nya. Penyaring teh sapertiga terakhir malam teh kitu. Abdi cenah osok ada semat nyaring mah ngantara lila, duh gue peureum deui cenah gitu. 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 Aya nu kajaman wungkul kitu nya. Padahal upami kurang deemutan mah geus kagok ngalengkah ka zamannya. Geus kagok baseuh nyepeng cai gitu nya. Nu urang mah gitu. Dah hese keneh we gitu nya. Itu padahal di dinya teh waktu anu pinuh ku kabarokahan, mustajab di dinya. Di mana digambarkeun dina hadis Allah Subhanahu wa taala teh lungsur di sepertiga terakhir malam teh gitu. Terus milarian hamba-hamba anu keur ngadoa dina eta waktu. Gitu. Karanca kalong mana yeuh anu nyaring di sepertiga terakhir malam. Di belah wetan mana, di belah kulon mana, di belah tanggoh mana. Sok tah hamba-hamba lamun maneh ayeuna ngadoa ka kami dina ieu waktos hayang naon diijabah ku kami. Dak minta hampura dihampura ku kami. Ngan pedah urang nawe akibat naon? Tadi teh awalna urang teh kurang pasrah ka Allah.
henteu bisa nempatkeun Allah seutuhna di nu hate urang, sehingga kitu dipilihan ke urang. Matak tong aneh gitu. Urang ngabaca, oh berarti sapertikeun kitu posisi urang teh kitu. Teu aya prioritas ti Allah ka urang teh. Naon sababna? Urangna henteu ngajadikeun Allah sebagai prioritas dina kahirupan urang sadayana. Berarti wuruk ti Kangjeng Nabi kitu. Sadayana para nabi, para rasul, eta teh kamuliaan darajatna, eta teh tina ladang kapasrahanana ka Allah. Jadi ieu ukuran sederhana gitu Bu, ya. Sebuah ukuran sederhana. Hadza mizani sahihun. Ieu teh nu namina nasihat anu tadi sebuah naon? Mizan, timbangan, alat ukur anu sederhana pikeun ngukur urang sakumaha darajat urang di sisi Allah sapertikeun kitu we urang nempatkeun Allah Subhanahu wa taala dina kahirupan urang kitu. Dipilihan dipan ku urang mah kitu. Dina bahasa mah pan meuni pinter urang teh, urang pasrahkeun we ka Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar atos cenah, usaha atos, dagang atos. Gitu. Urang pasrahkeun ka Allah. Tapi ibadah tepati bener gitu. Jadi nu disebat masrahkeun teh henteu dipilihan. Ari urusan naon anu katinggal nu jadi urusan sapopoe gitu nya atanapi urusan-urusan anu jadi kahayang urang ku Allah nan ku urang teh geus dipasrahkeun gitu. Urang mah urang ikhtiar we gitu neangan panghirupan. Urang coba usaha ku jalan dagang anu ikhtiar kana anu urang papelakan anu urang papelakan anu urang pasrahkeun ka Allah da ikhtiar mah atos tingali perkara anu pokok parantos dipasrahkeun teu acan ka Allah aya teu salatna aya henteu ibadah naonna zakatna puasana maka saanyana jalma anu ngucapkeun kitu utak-eutik pasrahkeun ka Allah tapi nol dina ibadahna eta lain kapasrahan nu kitu teh. Jadi kapasrahan ka Allah Subhanahu wa taala teh kedah kapasrahan anu menyeluruh. Rek urusan dunia, rek urusan akhirat, tinu pangalitna nepikeun kanu pangbadagna, tinu karasana peurih nepikeun kanu karasana amis eta sadayana kedah dipasrahkeun ka Allah. Gitu. Kadang-kadang jalma teh bisa masrahkeun segala urusan anu peurih ka Allah tapi poho tina masrahkeun urusan anu amisna. Padahal duanana teh ku Allah digambarkeun eta teh ujian. Gitu. Wa nablukum bisari wal khairi fitnah. Jeung kami teh nibakeun cobaan ka anjeun kabeh kalawan kahadean wasyari sareng kagorengan duanana ge jadi ujian. Anu amis jadi ujian ku amisna, anu peurih jadi ujian ku peurihna, duanana eta kudu dipasrahkeun ka Allah. Tapi umumna jalma kana anu peurihna sok otomatis ngadadak sakala gitu nya, maksudna teh sok jadi inget gitu. Aya ka peurih mah meuni amis urang teh gampang pisan pasrahkeun ka Allah, dibere nyeri huntu, ya Allah nyanggakeun ya urusan abdi. Mudah-mudahan sing janten kiparat kangge dosa-dosa abdi canggakeun ka Allah, meser landong panantos gitu. Aya kasusah naon dina kahirupan seueur hutang, wah meuni gampil pisan masrahkeun ka Allah Subhanahu wa taala teh pan kana masalah hutang mah. Ya Allah, abdi munajat ka Gusti malam Jumat ieu, abdi bade ngaos surat Al-Kahfi, ngaos surat Yasin, ngaos surat Waqiah, enjing bade salat duha. Abdi teh ieu teh seja ikhtiar munajat ka Allah hayang dibantosan urusan abdi. Abdi teh tos capek seueur anu dongkap ka bumi nararagih meuni Rabu. Ti mimiti anu embok nepikeun ka anu nangtung cenah aya nu nagih ka bumi. Meuni mudah gitu gampil keur kitu. Gitu. Tapi nalika meunang ka amis poho yang eta teh ujian gitu. Nu ditembongkeun teh naon? Kalaka ngagulkeun we. Gitu. Ngagulkeun naon? Ngagulkeun kebolehan manehanana. Gitu. Alhamdulillah gitu. Meunang maksakeun abdi kengeng kieu teh.
Padahal konsep syukuran teh kumaha? Ingat kana nikmat jeung ingat nu paling pokok kanu maparin kanikmatanana. Jalma teh sok poho dina masalah nikmat teh jeung kangeunahan teh. Ngan saukur ingat kana nikmat tapi poho kanu maparin kanikmatanana. Tah emut kanu maparin kanikmatanana dipasrahkeun ka Allah. Matak sakirang-kirangna alhamdulillah. Eta teh sadayana dikir-dikir sadidinten urang, eta teh bahasa kapasrahan urang ka Allah Subhanahu wa taala. Indah agama Islam. Aya jalma pamenta gaduh pamenta ka Allah, aya syariat sunah deui salat hajat deui kitu nya. Jadi salat hajat sareng salat istikharah teh hampir sami teh Bu. Samina teh kumaha tadi aturanana. Jadi nu namina salat hajat sareng salat istikharah teh kalebetkeun salat anu ngagaduhan sabab ti payun. Dina fikih disebatkeunana. Kan kieu salat sunah teh. Aya salat sunah anu ngabogaan sababna teh ti payun. Sababna heula teras bijil datang pasunahan salatna. Aya salat sunah anu sababna teh nyarengan. Jadi sababna sareng salatna teh terjadi dina waktos anu sami. Aya salat sunah anu sababna teh paneuri. Gitu. Salatna heula sabab boga harepan ka hareupna gitu. Urang we handai aya salat anu sababna teh nyarengan heulanya gitu. Naon salat sunat anu sababna nyarengan sapertikeun salat samagaha. Samagahana harita maka datang pasunahan salatna harita. Salat gerhana, salat khusuf atanapi salat khusuf. Salat khusuf mah panon poe, salat khusuf bulan teh ya. Mun aya dua gerhana, teu aya gerhana bentang mah Bu aya. Gerhana bulan, gerhana panon poe eta. Sababna harita. Gitu. Aya sabab-sababna teh anu paneuri gitu. Sababna teh pandeuri. Jadi salatna heula engke sababna teh pandeuri dihareupeun gitu. Gitu. Naon eta? Tah ieu tadi teh salat heula tos salat teh sababna engke santusna salat. Naon tadi teh? Salat istikharah. Salat heula sabab mudah-mudahan terjadi di payun gitu. Salat hajat, salat heula mudah-mudahan tanu dicita-citakeun teh laksana. Tah aya salat sunat anu sababna teh terjadi ti heula. Naon contona? Sapertikeun salat tahiyatul masjid. Karena urang teh lebat ka masjid tah terjadi heula ti heula, maka urang pasut disunahkeun salat tahiyatul masjid. Tah kitu eta. Tah dina salat sunah anu sababna paneuri teh ya salatna heula. Maka biasana aya aturan khusus. Kumaha? Salatna teh afdolna tong diberjamaahkeun gitu. Mun faridkeun. Jangan tawisna teh kitu. Sareng tong dilaksanakeun dina waktos anu 5 teh anu tadi. Bentena teh gitu. Ieu mah urang dina raraga mengenal gitu karena salat sunah. Dasar sama seueur. Salat sunah teh aya anu dikelompokeun berdasarkeun waktos di waktu-waktu. Aya anu dikaitkeun kana amal-amalan salat fardu anu wajib teh. Matak aya istilah salat rawatib. Salat rawatibnya salat sunah anu ngiring kana salat anu wajib. Bijil we di dinya teh qobliyah, ba'diyah. Qobla duhur, ba'da duhur. Qobla asar, ba'da asar teu aya Bu. Ulah rajin-rajin teuing gitu. Ba'da asar salat kajaba, bade salat anu lain gitu. Naon salat anu lain nya ngodoan gitu Bu. Jadi orang kala mun ningali gitu nya jalmi anu begitu salat asar, ba'da salat asar terus naon salat ulah waka suudun gitu. Ulah waka langsung memponis jalma belegug cenah gitu tuh ngaji cenah. Mau nyanggeus asar cenah salat gitu. Salat sunah cantang tuh buah keur salat tobat teh. Buah keur salat naon ngado gitu nya misalkan gitu. Tah di salat tobat kalau bekeun salat mana? Salat tobat mah kalau bekeun salat anu tadi teh sababna teh santosna salat heula. Salat heula engkena teh ngadoa ka Allah mudah-mudahan kapayuna dihampura dosana. Nah gitu. Ada kali teh salat tobat sami sareng salat istikharah sami sareng salat yang tadi itu Bu hajat ya gitu.
Tapi bahasan orang nu ayeuna sanes masalah fikihna Bu. Urang masrahkeun urusan urang ke Allah Subhanahu wa taala dina setiap urusan urang. Every single cek bahasa budak ngorana mah kitu. Setiap urusan nu leutik, urusan anu badag, urusan anu amis, urusan anu perih sadayana pasrahkeun ka Allah. Gro Allah Subhanahu wa taala. Maka lamun urang geus nempatkeun Allah jadi raja dina kahirupan urang, maka urang ge bakal dinunanengnek ku Allah teh kitu. Bakal diagul-agul gitu. Ka para penduduk langit, ka para malaikat diagulkeun. Ka para naon deui? Para penduduk bumi langit lah gitu. Penduduk akhirat, penduduk barzah diagul-agul Bu. Kalabat urang ya Bu insyaallah Bu. Ngariungna di ieu majelis, ieu masjid insyaallah kalebetkeun jalmi-jalmi anu diagul-agulkeun ku Allah kasayan urang. Nabi ngadawuhkeun majtama qaumun fi buyutin min buyutillah. Teu pati-pati jalma anu ngariung di bumi-bumi Allah. Gitu. Terus ngadaras kana kitab-kitab. Terus ngaguar kana eusi-eusina. Gitu, maka dawuh Kangjeng Nabi ila hafathumul malaikah bakal dikulibeng ku malaikat wa ghasyiyatuhumur rahmah bakal dikulibeng deui ku rahmat gitu. Wa zakarallahu lahum fi man indah sareng Allah bakal nyaritakeun ngagul-ngagulkeun ieu kalakuan kasolehan samadurekeun kieu teh ka makhluk-makhluk Allah anu sanes. Cing semangat punya sabab zaman ayeuna teh berita naga viral aya jalmi anu saya bingung kok resep teuing cenah ka pengajian gitu. Bu terang Bu dina TV pernah aya berita gitu. Nah cenah ni resep-resep teuing cenah kana pengajian teh menang naon gitu. Mangga tontonnya TV kita. Kira anjur rame tuh. Gitu pan pernah teh keur ngomongkeun ibu teh. Gitu. Gitu mah sengsarikeun we ulah gitu. Heupan keur nyieun amal soleh. Ieu teh padamelan anu dipikaresep ku Allah Subhanahu wa taala. Ulah naon patah semangat kepada obrolan anu kitu. Urang maniat karena Allah Subhanahu wa taala ngajalankeun syariat Allah. Nabi ngajarkeun anu kitu. Man arada ayya'lama manzilatah indallah falyangdur kaifa manzilatallahi min qalbihi begitu dawuh Kangjeng Nabi Bu. Sawe jalma anu boga maksud hayangnya kana patempatan manehna di sisi Allah, maka sok geura tingali kumaha tempatna Allah dina hate anjeun. Fa innallaha azza wa jalla yungzilul abda indahu haitsu anzalahul abdu min nafsi. Sabab Allah teh nempatkeun hambana disandingeunana eta teh sakira-kira hambana nempatkeun Allah dina dirina. Tinggal kitu we ukur nama gitu. Geus sakumaha loba, sakumaha badag urang mentingkeun urusan Allah Subhanahu wa taala, maka urusan urang bakal dipentingkeun oge ku Allah. Gitu. Nu paling penting mah Bu urusan akhirat itu Bu. Ari urusan dunia mah Allah Subhanahu wa taala janji wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha. Urusan dunia mah sabenerna dibalik kahariwangan urang nu ieu teh yeuh anu bingung teh yeuh. Gitu. Keur taun hareupna deui gitu. Sanajan goreng patut ari panjang-panjang teuing mah itu da gitu. Tadi balik kasusah urang kabingung urang teh sebenarnya mah aya jaminan Allah Subhanahu wa taala eta teh. Tapi keur urusan akhirat sama sekali teu aya jaminan. Tapi urang teh leuwih ngene bingung mikiran perkara nu aya jaminanna teh ya. Tapi urusan akhirat anu teu aya jaminan ti Allah urang teh tenang-tenang we gitu nya. Nyalse nah gitu. Mangga urang baca diri urang sadayana. Ngaji diri cenah geuningan heuh baca we diri urang teh geus sakumaha gitu. Maka sapertikeun kitu.
urang sadayana di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa idza kana al-abdu linadri ma walahu mukriman sawai jalma anu kana memandang Allah Subhanahu wa taala mukriman ngamulyakeun gitu. Jeung kana dihormatihi jeung kana kahormatan Allah agama Allah urang teh ngagungkeun. Wa ila mahbubihi wa mardatihi musari'an jeung urang teh deui menghargai mencintai kana perkara anu dipika cinta ku Allah jeung anu dipika ridho ku Allah urang ge ngilu mika cinta gitu. Maka Allah Subhanahu wa taala kumaha tah? Maka Allah Subhanahu wa taala ge bakal ngamulyakeun kana rarai urang ke di akhirat. Fil akhirati liwajhi mukriman. Allah bakal ngamulyakeun kana beungeut urang, rarai urang, kahormatan urang ke di akhirat. Wali sya'nihi mu'azziman jeung urang ge Allah Subhanahu wa taala bakal ngagungkeun kana tingkah-tingkah urang moal disapelekeun gitu. Wa ila masiratihi minan na'amil mukim musari'an Allah bakal ngaheulakeun kana jarak perjalanan urang teh di akhirat. Jadi balik deui ka diri urang sadayana geus sakumaha urang jero geus sakumaha urang ngutamakeun kana urusan Allah maka sapertikeun kitu urusan urang teh gitu. Ulah waka naonnya ambon sorangan ka Allah Subhanahu wa taala. Lamun urang rumasa salat di akhir-akhir wae, lamun urang rumasa salat teu pati khusyuk wae gitu. Salat saujratna wae. Lamun urang ngarumasakeun teu daek neuleuman kana pelajaran-pelajaran syariat, pelajaran-pelajaran anu ku Allah diparentahkeun gitu nya. Intina mah kembali deui tanya ka diri urang sapertikeun kumaha darajat urang teh maka jawabanana aya dina diri urang sadayana nyata urang sakumaha urang nempatkeun Allah dina kahirupan urang sapertikeun eta kamuliaan urang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mata razaqaka ta'at wal ghina bih anha fa'lam annahu qad asbaga 'alaika ni'matan dhahiratan wa batinatan. Nalika Allah Subhanahu wa taala nasihat nu kadua teh Bu. Nalika Allah Subhanahu wa taala ngarizkian ka anjeun kana kataatan wal ghina jeung kacukupan ka Allah Subhanahu wa taala ku kataatan. Cukup itu Allah cukup taat ka Allah. Maka kanyahokeun ku anjeun maka saestuna Allah teh geus nyampurnakeun kana nikmat anjeun rek nikmat dohir atawa nikmat batin. Jadi lamun ditaroskeun nikmat naon anu pangsampurna dina hirup ieu maka waleranana nikmat anu pangsampurnana teh nyaeta nikmat ku Allah dirizkian kataatan ka Allah sareng rasa cukup ka Allah Subhanahu wa taala. Cukup ku Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Ta eta Bu. Cukup pikeun abdi Allah wa ni'mal wakil sareng Allah teh anu jadi pang nikmat-nikmatna pang jago-jagona dat anu bisa diandelkeun. Saurek dina hadis Kangjeng Nabi diuningakeun ieu doa teh diantawis doa anu dipanjatkeun ku Nabi Ibrahim nalika bade diduru ku Seuneu Namrud ku Seuneu Raja Namrud. Mawi pelajaranana ieu doa teh doa nalika urang gaduh kararepet teh Bu. Gaduh pangabutuh, gaduh naon gitu. Doakeun, naon ngadoa ka Allah ku doa eta. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Aya naonna pokona mah diambeng gitu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Eta bahasa kapasrahan wungkul. Ari perkara anu dicupri ti hiji hamba eta teh aya dua Bu. Nyaeta iqamatil amri fid dhahir. Nembongkeun jeung ngadegkeun kana urusan panitah Allah khususna secara dhahir wa ta'alluq billah fil batin jeung nyantelkeun hate dina batinna. Jadi lamun diringkeskeun kewajiban urang ka Allah Subhanahu wa taala teh
nyaeta ngadegeun secara dohir kana sagala rupi urusan-urusan Allah nu jadi parentahna jeung nyantelkeun hate secara batinna. Talamun geus boga dua kamampuan ieu, dua kataatan ieu, dohirna geus sanggup melaksanakeun kana panitah Allah sakamampuan urang nya ari dohir mah kitu. Terus bisa nyantelkeun ka Allah Subhanahu wa taala hate urang sateras-terasna. Salalawasna dicantelkeun ka Allah, maka sing sadar sareng ketahui ku anjeun eta teh kanikmatan anu pangsampurnana. Pangsampurnana. Naon hartina? Kanikmatan dunia anu henteu dibarengan hate nyantel ka Allah. Maka pasti ladang tina naon anu kumanehana dipimilik kabeunghalanana bandana moal jadi kahadean gitu. Moal pati jadi kahadean. Eta nikmat teh nikmat anu pang sayeuna. Fa idza razaqallahu al-abda hadainil amra, lamun Allah geus ngarijian kana eta dua urusan nyaeta ngalaksanakeun kataatan secara dohir jeung nyantelkeun hate ka Allah, maka eta teh Allah geus nyampurnakeun kana nikmat-nikmatna. Wa ausolahu jeung Allah bakal nepikeun eta jalma kana goyatil amal, kana naon puncak kahayang eta jalma rek di dunia rek di akhirat. Mamawi doa urang ka Allah Subhanahu wa taala teh kedah saimbang. Ulangan saukur anu disuhunkeun teh urusan eta we gitu. Urusan dunia anu memang tos aya jaminan. Menit tarik kitu lamun urang ngadoa aya pamaksadan mah dina urusan dunia urang. Warzuqni teh geuningan Bu. Warzuqni. Nah. Warzuqni. Paribahasa pan kitu geuningan. Bantosan abdi ngadoa ieu aya pamaksadan. Ya pun anak nu juga gaduh maksad anu hayu bantuan gitu. Bantos ngadoa. Abdi teh ieu teh aya kahoyong hayang ngapimilik lahan anu di ditu hayu bantosan ngadoa. Sabenerna perkara kitu perkara anu cetek keur Allah Subhanahu wa taala. Nikmat anu pangbadagna nyaeta tadi teh nikmat nalika urang bisa nyantelkeun hate ka Allah. Matak doa urang teh ka Allah teh kitu. Ya Allah, jadikeun hate abdi teh anu lindeug ka Gusti gitu doana teh gitu. Ya Allah, tempatan hate abdi ku Gusti gitu. Ulah ditempatan hate abdi ku setan. Ya Allah, jadikeun urusan abdi teh sadayana karena Gusti. Nu kararitu Bu. Gitu. Sok sing husuk dina ngadoa teh. Ulah kaikat ku pedah naonnya, bahasa-bahasa anu umumna gitu nya, bahasa Arab gitu dina ngadoa teh kedah kitu sasama gitu. Malihan dina waktos urang munajat mah bahasa urang bae gitu. Eta langkung nepi ka Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat anu pangbadagna nyaeta nikmat ku Allah dipaparin kataatan. Dohirna ngalaksanakeun amal anu sae batinna nyantelkeun diri ka Allah Subhanahu wa taala. Dan memang pada dasarna para ibu salarasna memang pan urang teh aya modal atanapi baheula teh urang teh jadi jalma anu bertauhid. Pan urang teh kantos ditakonnya ku Allah teh kitu. Sateu acan dilungsurkeun ka dunia ieu teh. Allah teh naroskeun hiji pertanyaan teh. Ku hiji patarosan geuningan. Patarosan teh nyaeta alastu birabbikum. Nah kami teh pangeran Gusti, pangeran anjeun gitu. Maka manusia ngabaler bala sumuh. Tak sateu acan bertemu dengan jasa dia. Di dinya teh nafsu urang teh jadi nafsu sapertikeun nafsu anu sampurna. Nafsul mardiyah, nafsul mukmalah gitu, kamilah gitu. Tah ngan pedah semat manusia ku Allah ditiupkeun ruhna kana jasad, didinya mulai terjadi
pergeseran. Naon sababna? Sabab manusia diparentahkeun naonnya sareng kabebani ku ayana awak ieu tah Bu. Kan dina bab ngeunaan hawa nafsu. Jadi nafsu teh kan perkara intina tina diri urang Bu. Nafsu teh lain awak anu ieu, nafsu teh nyaeta perkara anu melekat dina ruh urang. Tingkatan-tingkatanana dibenten-benten dumasar kana tingkat ngajauhan sareng ngadeuketan ka Allah. Tah, sateu acan ruh urang sareng jasad urang ngahiji, ieu ruh urang teh nafsu urang teh sabenerna aya dina kamulyaan. Nafsu anu sampurna sabab salawasna nyaeta ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Tapi nalika ditiupkeun si ruh teh kitu nya. Karena jasad urang mulai dirinya teh aya kasibukan. Kudu mikiran awak, kudu mempertahankeun awak, kudu milarian tuang, kudu milarian rezeki, beh dituna gaduh keturunan. Naon deui urusan-urusan anu sanesna dina kahirupan ieu. Tah aya jalma anu bisa mempertahankeun eta, aya jalma anu kalahkah katungkul teh kunaon ku hirup di dunia ieuna. Tah engke nalika jalma geus pisah deui ruh tina jasadna alias maot teh. Tah maka ladang tina tadi ti mimiti diasupkeun ruh kana awak teh diitung kitu. Ti mimiti balik tepatna mah kitu. Nah jalma teh masih keneh mempertahankeun anu baheula sateu acan ditiupkeun kana awakna teh. Atanapi henteu. Jadi perbedaan-perbedaan eta teh adalah akibat tina katungkulna manusia dina kahirupan ieu ku awakna sorangan. Jadi sebenarnya mah ieu teh beban ieu teh keur ruh urang teh kitu. Awak urang teh dibeng beratan, daruh mah teu butuh kana barang tuang teh. Awak ieu nu butuh barang tuang mah. Eta garis takdir ti Allah Subhanahu wa taala nu kudu ku urang disorang. Tapi urang ulah hilaf. Tugas orang anu utama nyata balik deui ka Allah Subhanahu wa taala. Salajengna Ibu, khairu ma tatlubuhu ma huwa talibun minka. Perkara anu pangsaena pikeun ku urang disuhunkeun ka Allah. Nyaeta perkara anu jadi pamenta Allah ti urang. Itu Bu. Jadi perkara anu pangsaena ku urang disuhunkeun ka Allah, ya Allah abdi hoyong anu tah naon cenah atuh nu kudu urang dipanjatkeun ka Allah teh nu paling utama. Nyaeta perkara anu Allah menta ti urang. Naon Allah menta ti urang teh? Nah, eling, zikir, ibadah. Matak doa anu panghadenya nyaeta ngadoa ka Allah hoyong ditiasakeun ibadah, hoyong ditiasakeun dawam dzikir, hoyong ditiasakeun nyampurnakeun ngalaksanakeun parentah Allah, maka doa-doa eta sabenerna adalah doa anu pangsaena. Gitu. Pana abot ieu teh. Eta si horeng. Lamun teh mah jalma cenah ieu teu naon teu meunang henteu tina barang penta ka Allah da memang kenyataanna kitu. Maka patlub ma huwa talibun minka, maka sok geura penta ku anjeun perkara anu jadi pamenta Allah ti anjeun kitu. Supaya anjeun bisa ngalaksanakeunana. Gitu. Naon atuh di antarana teh minal istiqomah tah sok suhunkeun mah istiqomah ya Allah. Istiqomah. Naon istiqomah teh? Ikatan suami takut istri kalau di rumah lain eta. Istiqomah cenah pan sok di heureuy-heureuy cenah. Ari tawadu cenah naon eta tawadu mah tara mawa duit cenah gitu. Alu alhamdulillah cenah yo. Salaki saya mah tawadu pisan. Naon Bu tawadu teh? Tara mawa duit. Aduh, oh berarti lamun kitu mah saroge ibu teh istiqomahnya. Naon istiqomah? Ikatan suami takut istri kalau di rumah cenah gitu. Eta mah heureuy gitu.
Ari istiqomah teh mayang lah gitu. Istiqomah tina bahasa koma ngadegkeun. Ari istiqomah teh berarti berusaha supaya sapa panjangna ngadeg. Ngadeg naon? Heuh ngadeg dina kataatan. Ngadegkeun salat, ngadegkeun ibadah nu lainna gitu. Tah waleh da salat mah bakal teras kasebat. Sebab salat memang ibadah anu pokok. Anu bakal ngajadikeun ibadah-ibadah anu lainna aya hartina gitu. Itu punya gitu. Salat tuh. Anu urang teh kadang kawis kieu Bu. Salat teh pan eta teh rukun Islamnya. Ari rukun Islam teh kan bahasa Kangjeng Nabi kieu, bunyal Islamu ala khamsin syahadatin alla ilaha illallah wa iqamis shalat sareng saterasna eta hadis teh. Islam teh diadegkeun kana diluhureun 5 nyaeta syahadat, kadua salat. Patarosana kumaha? Kieu masalahna teh Bu. Nunamina salat teh kan bahasana teh adalah diadegkeun dina salat. Islam teh diadegkeun dina salat. Tina ieu hadis urang teh nguninga naon? Berarti salat teh adalah fondasi gitu. Kalebet agama Islam rukun Islam anu 5 eta teh adalah fondasi. Islam teh diadegkeun kana 5 urusan. Syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Berarti aya urusan badag anu kudu didirikeun dibangun dina 5 fondasi eta. Kumaha berarti? Oh berarti henteu cukup disebut Islam anu sampurna lamun karek boga pondasina unggul. Karek boga salatna unggul, karek boga zakatna unggul, karek boga puasana, boga hajina, boga syahadatna. Terus naon atuh nu kudu disimpen di luhureun eta pondasi? Pelajaran-pelajaran tina eta 5 pokok eta kedah diadegkeun di luhureunana. Gitu. Tina salat Bu, salat teh ngajarkeun naon seueur urusan. Ngajarkeun waktos, kedisiplinan waktu. 5 waktos pan inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Di dunia ieu iwati Islam eta nu indah anu ngajarkeun kudu balik ka Allah kanu nyiptakeunana sadinten minimal 5 kali masrahkeun urusan. Sehingga aktivitas urang teh kedah nyesuaikeun kana waktos eta, waktos urang balik ka Allah dina 5 waktos teh. Gitu. Pelajaranana Islam teh memang perkara agama anu menghormati, menjaga jeung ngagungkeun kana bab waktu. Sehingga sebenarnya mah upami urang telik gitu. Islam teh ngudukeun ka urang teh pikeun pinter-pinter ngatur waktos. Ngatur waktos. Tah pelajaran ngatur waktos teh lamun ceuk bahasa bisnis mah angke teh disebutna teh manajemen gitu. Sebenarnya mah istilah manajemen teh ieu teh heuh tina agama Islam gitu, saresna mah gitu. Manajemen waktu sok sing leres ngatur waktos teh kitu. Gitu. Siang laksanakeun aktivitas saperluna. Maksudna teh ulah nepikeun ka memporsir teuing kana tanaga, ulah dikuras teuing kamampuan teh. Terus sing ingat penting teh waktos anu kudu dijadikeun istirahat ulah diporsir teuing. Berang usaha penting usaha gitu. Kajaba ari keur lembur mah gitu. Tugas di perusahaan gitu. Mun penting-penting heuh atuh ulah penting-penting teuing sare teh gitu. Ari mah dina ucapan teh aduh hayang pisan abdi teh ieu teh bisa ngadawamkeun salat eta salat malam, salat tahajud, salat hajat lah pokona mah arek salat teh penting. Ari pagawean sare teh lewat jam 11 jam 12 gitu. Jadi memang kedah diatur ti awalna keneh kitu ti beurangna keneh nepikeun ka syariat pasunahan dina agama urang aya sunah qailullah Bu. Kulem ti beurang keur ngareureuhkeun awak supaya cenghar. Di antaranya teh kumaha? Di antaranya teh manfaatna supaya peuting teh henteu dugsek teuing deui henteu naon? Supaya henteu tibra-tibra teuing peuting teh. Gitu. Jadi beurang teh aya pasunahan qailullah. Kulem sakedik teh. Waktosna teh sateu acan lohor. Gitu. Qailullah sakedik. Ya tabusa sakedik bola 1/2 jam.
tabu 11 nama tabu 11 jugikeun ka satengah 12 gitu sunahkeun peureum gitu supaya naon supaya engke wengi teh henteu capek teuing engke manfaatna teh naon upami nyaring moal berat teuing nyaring janari teh gitu nah karena mah gitu tah apa urang mah cenah keur ieu keur barang dambal cenah gitu sama tinggal disesuaikeun lah da inti nama naon nya urang teh ulah ka jadi kahayang teh sareng kenyataan jeung ikhtiar urang teu nyambung gitu ari ngakukeun ka Allah Subhanahu wa taala aduh hayang taat hayang tambah-tambah kataatan tapi waktu teu daek diatur maka eta teh bohong sabenerna mah eta teh gitu tah pelajaran tina salat teh nepikeun ka dinya kedahna mah gitu sehingga urang kikituan teh ngatur-ngatur waktu ibadah teh ibadah salat ngajarkeun naon deui ngajarkeun kebersihan lingkungan beh dituna nya nu caket heula we lah salat teh pan kadah bersih tina diri bersih acu bersih tempat tina najis sanes tina kotor ari tina kotor-kotor cek pandangan urang tapi lain najis mah teu naon gitu sakeunana aya leutak-leutak anu sanes najis gitu sebenarnya eta mah diatur dina ilmu syariat dina fikih teu masalah itu aya taneuh nu naplok dina acuk teu naon gitu ngan peda ari aya keneh mah nu bersih atunya anggo we nu bersih gitu ngan ieu mah dina keterangan gitu nyata naon najis dina diri awak urang terus dina pakaian sadang dina tempat terapkeun eta pondasi eta teh naon nya eta pondasina salat tah bangunan di luhureunana sikap sapapanjangna ngajaga kebersihan gitu. Orang teh kadang-kadang kitu heudah penyakitna gitu urang penyawat urang gitu urang teh kadang sok bangga agama Islam teh agama anu universal sagala urusan diatur ku Islam bab bersih ge cenah diperhatikeun cenah ku Islam innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin Allah teh mencintai cenah jelema anu tobat jeung mencintai jelema anu sok bebersih innallaha jamil yuhibbul jamal Allah teh cenah anu maha indah jeung mencintai keindahan kitu tapi ngareret kana diri sorangan lingkungan sorangan teu dipalireun kitu panta teh bohong teh gitu bohong sampah di mana wae gitu nya padahal nya sebenarnya udah dan mulungan sampah bebersih wah eta teh ibadah agung saresna mah gitu tapi katinggal ku urang teh jiga lain ibadah teh nya urang mah kadang-kadang pikiran teh sempit ibadah teh kudu mangrupa salat we gitu kudu mangrupa puasa gitu mulungan sampah eta teh ajaran agama eta teh ti kawit di bumi sampah rumah tangga teh nya ku urang teh dipilih-pilih gitu punya mana papalastikan mana cangkang kue mana cangkang alpukat ulah dihijikeun wah ieu teh ajaran Islam saresna mah gitu punya gitu ulah ber ka mana di alung-alung gitu jeung deui jayana mah tuda ti saprak tegaraduh eta tegaraduh hawu nya punya jadi teu tiasa ngaduruk gitu Bu mata ke mah kadah digalakeun deui Bu garaduh deui hawu Bu gitu nah geuningan teh hawu nu baruleut gitu garaduh deui nu gitu jadi supaya didurukan we lah gitu karunya eta tukang ngangkut sampah aduh tiap we teh babauan jeung babauan gitu nah eta Bu gitu komo lamun sampah ieu mah geuningan pada ge naon dempul orok teh geuning aduh eta atanapi dempul istri teh gitu. Jadi sebenarnya teh kur pindah hungkul teh Bu memang bumi urang bersih lingkungan sekitar urang bersih tapi pindah balana ke tempat lain gitu sebenarnya mah gitu. Nu tadina secara bercecer di bumi masing-masing dipindahkan jadi ngagunduk, jadi lebih repot sebenarnya mah gitu.
Jadi kumaha carana ya memang gitu. Nya tama urang we diatur gitu. Memang ternyata leres gitu. Agama Islam agama anu universal menurut. Ngapa dah kadang-kadang urang heureut gitu. Nganggap eta teh lain ajaran agama Islam. Sehingga sebenarnya mah jalmi-jalmi anu petugas kebersihan teh wah jalmi anu penting teh Bu. Jadi lamun disebatkeun uduh itu mah jalma penting, urang mah kadang-kadang nganggap teh jalma penting teh pejabat wae gitu nya gitu. Jalma penting macam tuh itu anu tanda tanganna teh mahal cenah. Sakali nanda tangan cenah bisa cair sabaraha ratus juta misalkan gitu. Anu tanda tanganna teh wah di daraguan ku batur ngantri. Pejabat-pejabat ya pan begitu pejabat mah. Wah buku teh ngabarak sabaraha ribu iya gitu. Sabaraha ribu naon namanya teh? Sabaraha ribu bundal gitu nya tanda tangan nun kitu we di kantorna teh gitu. Teu pira gawena teh nanda tangan gitu kan. Tapi gaji nageun. Eta jalma penting tapi aya jalma anu sabenerna penting oge bahkan langkung penting. Naon? Eta jalma nu daek sasapu anu penting kita. Jalma nu daek bebersih, jalma nu daek ngangkutan sampah, jalma anu daek wah eta teh jalma penting wungkul teh gitu. Gitu. Sok lamun teu aya aranjeunna da kumaha kadang-kadang sok salah persepsi. Sabab aranjeunna ge heuh eta keur nerapkeun kana ajaran agama Islam. Tina salat teh kadek kitu. Teh urang teh boga pondasina wungkul gitu. Tapi pokok kana bangunan anu kudu diadegeun di luhureun salat. Pan kitu bahasa Nabi bunyal Islamu ala khamsin. Islam teh diadegeun dina nu lima eta. Nu lima eta teh pondasina. Tah amal-amalan soleh salajengna adalah bangunan anu kudu ditunda di luhureun eta pondasi anu lima. Mata salat teh kadahna nepikeun ka kitu. Ladang tina salat urang teh mawa ngadidik kana diri teh. Waktu teh adalah perkara nu berharga. Pikeun ka kan dina Al-Qur'an disebutkeun Allah seueur sumpah ku nami-nami waktos. Wadduha demi waktu duha atau waktos teh. Walaili demi waktu peuting. Wasyamsi eta mah demi ponon poe nya da mah. Naon deui nu waktos teh. Wal asri demi masa atau demi waktu asar. Wasubhi demi waktu subuh. Wah seueur. Itu. Bahkan unamina waktos kan perkara naon? Perkara anu henteu diseratkeun Bu dina pembukuan dina ieu. Lamun belajar akuntansi pan teh aya sababaraha geuningan Bu. Nah aya modal pan aya modal. Pan geuningan aya modal teh. Tas tina modal teh engke teh dirinci gitu kan modal teh. Aya aset aya naon lah kadituna teh gitu. Tadi antarana teh naonnya? Waktos mah teu kalebetkeun kana modal gitu. Modal teh monya modal artos nu aya di bank beureunya gitu modal teh. Terus engkena teh barang-barang nu jadi gitu. Modal lah pokona mah. Tah hiji perkara anu sabenerna modal paling utama tapi teu dicatetkeun dirinya. Naon? Waktos teh. Malahan lamun waktos tos terhenti alias tos CF teh ya, maka modal-modal anu lain bahkan aset-aset anu lain teu aya hargana sareng moal manfaat. Gitu. Ayeuna we urang sok bayangkeun yuswa tos sabaraha. Jigana deui da pasti Bu tos langkung ti tengahna nya. Langkungna geus seueur, malahan tos aya nu bonusan nya Bu nya. Bonus kan. Masana teh upami disandarkeun kana yuswa Kangjeng Nabi teh 62 63. Maka sakantuna eta teh tos bonus cenah gitu. Bonusna ge tos seueur. Nah tos saimbang umur urang jeung kataatan urang. Pokona mah urusan akhirat teu aya jaminan. Kudu dipikiran di dunia ieu. Matak pantes urang teh kedah masrahkeun sagala urusan teh. Utak-atik teh, ya Allah, abdi ieu kumaha bantosan abdi, tulungan abdi. Tamatak doa anu biasa diajarkeun pikeun dibaca sadi dinten, eta teh padamelan ageng sebenarnya ulah disapelekeun ya Bu. Naon sababna? Eta teh bentuk urang masrahkeun urusan urang ka Allah. Lamun rek tuang teh eta teh lain pagawean budak hungkul urang teh ari ka budak mah geuningan.
Ayo kalau mau makan berdoa dulu, gimana doanya? Gini kan. Allahumma, di orang teh. Ari orang sorangan poho. Poho orang sorangan gitu. Aku mau bobo, gimana kata ibu guru di sekolah, gimana doa sebelum tidur? Ayo, Bismikallahumma gitu. Doa kabudak mah gitu, kamu ka incumanya ibu tuh gitu. Ari diri sorangan. Ente, aduh. Jika anak eta teh, samarukna teh benernya eta teh pelajaran keur budak unggul gitu. Eta teh bagian tina ibadah ageung. Cara urang masrahkeun urusan urang ka Allah Subhanahu wa taala. Nepikeun ka setiap urusan pan di urang teh aya doa-doana, nepikeun ka ngeunteung-ngeunteung aya doana Bu geuningan Bu. Kumaha geuningan Bu? Allahumma kama ahsanta khalqi fahasin khuluqi. Duh cenah sok coba taros Bu, iraha terakhir urang ngeunteung bari ngadoa. Sok gitu. Pan ari ngeunteung teh pada melan anu sadinten teh tiasa 50 kali gitu nya. Komo tos ibak mah Bang, ibak diacuk geuningan pan ngeunteung gitu. Komo ibu-ibu majigana aya bahan langkung sering daripada bapak-bapak ngeunteungna teh. Nepikeun ka sok katinggal da ibu-ibu mah dina tasna teh sok aya eunteng leutik geuningan gitu. Gitu. Anu buleud teh anu sabelahna teh aya bedakan geuningan. Kegituan. Aduh. Komo gitu. Istri-istri anu sok ieu mah sok tararampil gitu nya gitu. Seueur pisan. Langkung teh hiji gitu. Ta eta teh saking ku urang teh kedah masrahkeun sagala urusan ka Allah teh. Hal nu pangalit diajarkeun tata kramana. Allahumma kama ahsanta khalqi fasin huluki ya Allah. Sakumaha Gusti parantos nyaekeun kana rarai abdi rarai kana bentuk abdi fisik abdi pahasin khuluqi maka Gusti bantosan abdi pikeun nyaekeun akhlak abdi tuh gitu. Orang mah gitu poho gitunya gitu. Aduh bade labat ka bumi sok Bu. Bade labat ka bumi sok tara gitu. Keluar ti bumi gitu. Cenah bujang-bujang dah hilaf. Gitu. Bade keluar heula keluar ti bumi pan paling henteu doana teh bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Pan kitu. Gitu. Tadi keluar ti bumi henteu nya. Gitu. Terus gitu. Naon sababna? Heupeun sanu apal aya urusan naon di hareupeun teh. Nalika urang sabada kaluar ti bumi teh urang teu apal aya urusan naon. Narek aya kanikmatan, narek aya kacilakaan. Nyalindung ka Allah Subhanahu wa taala, ya Allah abdi masrahkeun tawakaltu 'ala Allah, masrahkeun urusan abdi, masrahkeun hirup abdi. La haula wala quwata illa billah abdi teu aya daya teu aya upaya angin ku pitulung Gusti. Tadi dinya nalika aya musibah maka insyaallah aya dina penjagaan Allah. Jadi tugas urang teh kitu, perbaharui deui berarti Bu. Perbaharui deui ku urang sadayana. Dina salat anu pokok, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Pan eta teh urang teh janji ka Allah dina salat urang teh. Inna sholati ya Allah salat abdi wa nusuki ibadah abdi wa mahyaya hirup abdi wa mamati sareng maut abdi lillahi rabbil alamin keur Allah pikeun Allah tuh. Eta janji teh tiap salat urang teh diperbaharui. Jadi ti kawit aya nama mah enggak urang ulah nganggap alit doa-doa anu diajarkeun dina setiap aktivitas sadidin. Lebat ka masjid banyak Allahumma aftah li abwaaba rahmatik pami kaluar Allahumma aftah li abwaaba fadli ya. Tapi da Bu dina ieu na perakna mah gitu da. Bujang-bujang mustami dan nu ngadugikeun ge sok seueur pohonna ya gitu. Gitu.
gitu. Mawi nya dina ajaran urang, agama urang. Ti mimiti nyaring nepikeun ka peurem deui aya doana, aya doa. Gitu. Pikeun ka aya petir, aya doa. Aya hujan, aya doa. Oh, seueur atuh. Gitu. Seueur. Jadi cendekna tina urayan nu tadi nu terakhir urang wihan deui perkara anu pangsaena kurang disuhunkeun ka Allah Subhanahu wa taala nyaeta perkara anu ku Allah dipenta ti diri urang. Lamun Allah menta ibadah ka diri urang maka urang nyuhunkeun ka Allah hayang ditulungan dina ibadah. Lamun urang disuhunkeun ku Allah Subhanahu wa taala supaya ngalaksanakeun ngadirikeun salat maka urang nyuhunkeun ka Allah ya Allah jadikeun abdi ti golongan jalmi anu ahli salat bikeun kadoana rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Lamun Allah Subhanahu wa taala miwarang ka urang sadayana sangkan zikir ka Allah maka urang nyuhunkeun ka Allah ya Allah Allahumma a'inna ala zikrika ya Allah bantosan abdi sadayana pikeun salawasna dikir emut ka Gusti wa husni ibadatik sareng bantosan abdi dina nyaekeun ibadah ka Gusti tamaka doa sapertoskeun kitu doa anu pangsaena sabab doa eta teh nyuhunkeun perkara anu ku Allah dipenta tina kahirupan urang sadayana. Para ibu rahimakumullah rupina urang cakapeun sakieu wae tos lumayan langkung. Urang tutup kalayan doa ka Allah Subhanahu wa taala munajat. Mudah-mudahan setiap pelengkah anu ku urang dikayuh aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap dinten yuswa urang nambihan langkung barokah, urang langkung tiasa ngamanfaatkeun waktos urang langkung seueur bahkan sadayana lain langkung seueur dina ibadah dina kataatan ka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oge urang ngadoakeun kangge wargi-wargi urang nu nuju teu damang, anu nuju kirang sehat mudah-mudahan panyawatna didamangkeun ku Allah sing janten kiparat kana dosa-dosana. Oge ngadoakeun kangge almarhum almarhumah sepuh-sepuh urang, guru-guru urang. Oge khususna almarhum almarhumah Umi Dadah anu tus wikeun ka ayeuna karaos ku urang kamanfaatanana urang tiasa naraskeun hanca urang mudah-mudahan anjeunna aya di alam barzahna kenging pangampura Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oge sadayana ibu rama ibu-ibu nu hadir di dieu oge wargi-wargina nu parantos ngantunkeun sadayana kaum muslimin wal muslimat mudah-mudahan aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fihim wa'fu anhum ونغفر لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Allahumma sholli wa sallim ala habibina wa syafiina wa karimina wa ruqina maulana Muhammad wa sallim wa barik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahassu'ana wa ta'abbudana wa tamim taksirana ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma la tada' lana dhanban ila ghafartah wala hamman ila farajtah wala maridun ila syafaitah wala hajatan wa hiya laka ridho ila qadaitah. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna ramadana wa hasil maqasidana min maqasidi dunya wal akhirah wa janibna min kulli afatin min afati dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.